Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad, man ahabbani kana ma'i fil jannah, ay man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim bidaraini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aminan ucu beralik jemaah teh ka mana itu ya? Syahadah balalik yang tinggalkeun. Ngadua heula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tungzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdil lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa syi'an wa rizqan wa syi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berhubung jamaah kalalabur kan orang ngaji dorog-dog lah jadi liur ingat. Pertama-tama nuku kula dihormati penata waktu, pembina acara, mudah-mudahan mentanaku Allah diberikan panjang umur, sehat badan, berkah dohiron wa batinan, amin. Nuka duana nuku kula dihormati selaku pimpinan daripada pondok pesantren Rodotul Quran, nu hayeuh dayeuh ngolah masyarakat di kampung, nu hayeuh dayeuh ngolah anak incu urang di pondok pesantren di lembaga. Urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mugia para ulama urang, para ustad, para kiai urang, khusus Syekhun Al Mukarram, doakeun ku urang sing panjang yuswana, sing sehat badana, tambih-tambih kamuliaan keagunganana, berkah zahiron wa batinan, amin. Nukatiluna nuku kuda dihormati aparatur pemerintah tikawit RT RW hatan tahiyya ila bapak wilayah hatan tahiyya ila bapak lurah. Urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala pamugia aparatur pemerintah urang tikawit RT nika presiden, mudah-mudahan sadayana sidi maslahatkeun, amin. Nukabatan nuku kula dihormati segenap lapisan masyarakat, kepanitiaan acara penyelenggara, ketua ayeuna penyelenggara, terus wali santri nya urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala pamugia kungayakeun ieu acara syukuran, kungayakeun ieu acara khatmil Quran, ngajadikeun wasilah cukang lantaran urang sadayana kengeng kabarokahan.
kenging rahmata Allah Subhanahu wa taala. Sasireun sabejeurna anu dikorbankeun dina peuting ayeuna boharta boharti tanaga tanagi cai cau cuek kupa kopi rangidang dapras sate soto kuah kue kuba jeung kopina sing tambah diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang nangtung urang judulan deui ngaji peuting ayeuna beusi peuting teuing ngocoblak nyaho-nyaho beak ke kabeh. Da cenah aya laporan tahun kamari ge gitu. Jadi rieut aing urang judulan peuting ayeuna ngaji ibu opat jalma nu bakal diarep-arep ku surgana Allah jeung opat jalma nu bakal diarep-arep ku nerakana Allah. Pertanyaanana urang yang diarep-arep ku surgana Allah hayang tah hiji nu bakal salah sahihina jalma nu bakal diarep-arep ku surgana Allah teh anu wajhun malihun. Naon aya wajhun malihun teh raut wajah yang selalu mengekspresikan kebahagiaan, raut wajah anu beare budi, raut wajah anu someah, raut wajah anu marahmai, raut wajah anu berakhlak, budi pekertina sae ibu eta jalma bakal diarep-arep ku surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing sae akhlak, sing akur jeung dulu jeung tatangga jeung baraya kaayaanana ibu, tapi sabalikna bakal diarep-arep ku nerakana Allah. Naon kiai anu wajhun abisun, raut wajah anu kecut, raut wajah anu judes, raut wajah anu sombong, raut wajah anu monyong. Jadi ulah jud, ulah 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 angku sombong karena harta banda. Saru masa aing panggung harna undulak cangkeng dina irung. Aya nu kitu aya da jelema teh make tiung make tiung hideung jelema teh pandoba make tiung hideung teh atuh awas ulah angku sombong karena jabatan, ulah angku sombong karena ilmu aya apa nu kitu ece. Nah ulah judes cindakna ulah judes kadulu kata tangan kabarai tami toha ulah sok judes kami nantu aya di dia nu judes kami nantuna aya eta minantu karakter usaha 2 poe ngajedog di imah itu cara dahar gemul kaya nang gitu ta ibu minantu sok judes kami toha aya nu sok judes kami tohana aya da jelema teh make kopiah hideung eta teh ibu ge sarua awas ulah sok judes kana ulah sok judes ka salaki aya nu sok judes ka salakina aya jelema teh make tiung coklat teh ucu daek somiah ka salaki kur aya duit duit mah monyong aya nu kitu aya mun salaki loba duit ka salaki cuat ceuwit bari gutak kitek birit ning sieunnan anak beurit mun salaki kantong nang kosong ka salaki wungwang bongbong di dapur meuni trang tengtrong sirah budak tapi ka jenong dung keripit hai tulang bawang salaki tegablek duit kasalaki ngajak perang ada uang abang sayang tak ada uang abang ditendang ada uang abang ya tak ada uang abang faya wik bu ibu sing tak di menghormatkan jadi salak temenang jud capek salaki teh euceun yang duit teh capek teh Pak. Tapi tong siun rek tani rek kuli rek bisnis rek dagang setiap renungan kesang anu kaluar dina badan salaki urang ngajadikeun kiparat pikeun dosana ibu bahkan salaki urang anu neangan duit yo nya kasab dengan duit anu halal dipasian pangkat tinggi jeung mulia ku Allah wal kasbi minal halali karimullah kasab dina dengan duit anu halal teh dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ngan aya cara masing-masing dengan duit teh aya cara ku tani bisnis dagang uceu ngabiong aya nu kitu dengan duit teh aya wae pan dengan duit teh nya karunya sia teh kat genyur awakna teh petinju aya wae pan sukuna teh kuat kapincang sukuna cara aing dengan duit pemain bola aya wae si eta mah lamun can aya nu ngising can menang duit penjaga WC anak nanti hayang jajan bapak hayang jajan pak hayang jajan aduh ceng hampura poe ayeuna can aya nu ngising pantakan sia ngadua ka Allah mudah-mudahan poe ayeuna sing loba jelema nyarari beuteung
Bu salaki balik di mana ulah sok kana nanyakeun duit ka salaki teh sambut pirang barat cara Siti Khadijah radhiyallahu anha anhu datang ibu Kangjeng Rasul di mana we disambut dengan sambutan senyuman yang indah tak kitu ka salaki oge assalamualaikum waalaikumsalam sayang dah pulang gimana sayang tadi kabarnya maculnya sukses macul sukses menang belut 5 kilo bilang bara peluk cium salaki teh sok dipeluk dicium teh Bu ojo indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu peluk cium salaki teh aya padilah kautamaanna hiji awewen sok daek meluk cium pipi suamina padilah kautamaanna ganjaranana sarua jeung nyium Haji Ahmad Hajar Aswad itu aing lieur Bu Ibu awas salaki datang di mana we suguhan cai ulah sok kana nanyakeun duit naon sababna aya padilah kautamaan ngan make adab make akhlak someah teh ya Kang teu aya kopi teu aya cucu mung cai herang minum ya sayang cintaku arjunaku sok kitu teh Bu oh ieu mah ka salaki disuguhkeun susu tapi teu make adab kudu kitu ngon susu kabosan peuting ngagenyol nyusu borang nyusu Ibu walaupun cai herang tapi make adab make akhlak Ibu ketika diminum akan berasa lebih manis daripada madu ataupun susu betul teu Wak aya padilah kautamaan kiai aya hiji awewe sok daek nyuguhan cai ka salakina tanpa dipentah heula rek diinum teu diinum ganjaranana sarua jeung 3 kali tamat khatam Al-Qur'an amin amin suguhkeun amin Bu aya duit eueuh duit wabil khusus ibu-ibu nu boga salaki terkecuali janda aya janda aya jahe janda herang jahur janda hurung janong janda nong jahid janda hideung japuh janda ripuh imah wabil khusus pikeun ibu-ibu go salaki ulah sok wakana nanyakeun duit salaki bungaheun tawarkeun diri urang kanu jadi salaki sok nawarkeun diri teh ka salaki Kang barade yeuh kitu Ibu sok kitu tara aya padilah kautamaan kiai aya hiji awewen sok rek nawaran ka salakina tanpa dipentah heula rek dipake teu dipake ganjaranana sarua jeung ngalaksanakeun umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mantakan tawarkeun tabalik ayeuna ngaji barade yeuh gitu jadi hiji nu bakal diharap-harap ku surgana Allah teh wajah anu some biar budi akhlak nu kaduana umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu bakal diharap-harap ku surgana Allah Subhanahu wa taala teh anu walisanun fasihun lisana fasohah dina naon kiai salah sayyidina biqiraatil ngeunaheun teu ce syukur conge ngadeng sangat ngeunaheun mah rengkeng aing beuheung Bu tapi yakin di dia mah alhamdulillah anak-anak kita dimasukkan ke pesantren Al-Qur'an alhamdulillah pasti para sahabat bacaanana alhamdulillah da ngeunah jasa Ibu da sim kuringnya ngalaman pan bareto kana kori teh ngalaman Kang Arif ngalaman bareto malah sim kuring mah bareto yang bisa kori punten nanya tukang baso dikorikeun inget teu boga duit di pasantren tukang baso liwat ditanya ku kula teh tukang baso nanyana dikorikeun ape mereka Sunda ditanyana tapi mereka cengkok lagu hijad dina seni baca Al-Qur'an disebut lagu hijad sabab punten lagu teh aya lagu bayati soba hijad nahawan ros sikah jiharkah jeung cabangna mah laguna lagu hijad sim kuring nanya ka tukang baso sugan tukang baso mere nganyuk selamat mendengarkan cek sim kuring ka tukang baso
mang tukang bakso poe ayana jamar moal malik kusabab teboga tuing kol-kolah kubro eta ngabletok ya tukang bakso ngalieu ka kula bari teh bodoh cenah penting arek sare hayang bisa kori bari eta hayang bisa lagu nahawan dina seni baca Al-Qur'an sebut lagu nahawan kieu cekok lagu nahawan teh nahawan asli mediana make Ida Royani Elvis Sukaisih jeung Roma Irama wa idza rayani wa Elvis Sukaisih wa Roma Irama penyanyi dangdut tong dijawab kepada Allah tua gagabah tapi eta kuas heureuy tapi asupkeun kan ayat mereka bisa contoh lagu nahawan masukkan ke salah satu ayat berikut ini jawab dengan penuh keikhlasan sambut dengan mengucapkan lafaz Allah contoh Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ngeunaheun teu ceuk hayang bisa hayang gampang lamun hayang bisa mah mulai isukan nanya ka salaki minta duit rek ka pasar korikeun kukula di bejaan isukan ka salaki kieu tah bapana ibu minta duit rek ka pasar beli beas lau minyak sekalian pedak jalivan jawab hayang bisa hayang jawab ceuk babana teh kieu hampura ibuna pamfat tegableg geus aing capek nya bingung sebenarnya mah sebenarnya hitungan mubalik mah yang ceramah teh yang serius didengekeun ngan berhubung jemaahnya mulai lus-loy areueuh jadi jemaah teh bersatu jadi bersatu gitu lamun der we langsung serius lah bubar beak lah geus saya langsung aja dorog-dog gimana ibu terus sing rarajin maca Al-Qur sing parasohah maca Al-Qur sing balener maca Al-Qur'an ibu tajwidna ibu dipake makhrujul huruf napan pantes kaayaanana ieu mah pandeur maca Yasin alhamdulillah euceuk urang mah maca Yasin teh sapoe teh tilu balik kaayaanana geus hatam deui maca Quran teh alhamdulillah atuh da macana bismillahirrahmanirrahim sedang iya mah ibu hayang barokah imah hayang barokah tempat hayang loba kaalusan nutah jeung rahasiana eta imah ramekeun ku bacaan ayat suci Al-Qur'an sabab lamun imah diramekeun ku bacaan ayat suci Al-Qur'an eta imah eta tempat bakal loba kaalusanana loba kabarokahanana saeutik kagorenganana tapi lamun imah dilidak ku maksiat jeung maksiat ditabeuh di eta imah maka eta imah eta tempat bakal loba kagorenganana saeutik kaalusanana imah pan subuh teh waktu bareto mah Allahu Akbar cancur cor cai terang benderang na lampu bener teh wa
bareto mah Allahu Akbar subhanallah ibu cempor lampu teh lantera kaya anana can curcol cai teh kawalungan bener teu ayeuna mah pancai teh di jero imah listrik di ditu di dieu bener teu tapi bareto mah walaupun sapetos kitu can curcolna cai terang benderang da lampu subuh teh rame ibu waktu subuh teh surau-surau imah-imah bale rombeng imah rareyon ku bacaan banyak uci Al-Qur'an ayeuna coba waktu subuh nu kadenge naon imah pertama pan tak aduh tadi hiding di deket masjid kaya anak coba tuh sing eling deket masjid mah ulah nyetel dangdut waktu lohor batur mah salolat saya teman tak aduh si abah kerak ruku si goblok talak bu imah nuka dua itu deh sarwa emben mungkinkah diri ini poho aing nggak dituna karena deh diasupkan pan itu langsung lep itu nyanyi we kiai teh nyanyi diasupkan pan karena TikTok nyanyi na doang jadi rame kiai teh mana ngaji na nyanyi ada eta atuh diunggahna na TikTok teh nyanyi na doang tur imah qatilu mungkinkah diri ini na 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 dor imah nu kaopat rok eta mah Allahu Akbar cocodi cocol sama lada jang calik bageun eta kopiahna Malang nih omekeun bu ibu punten Kang Kiai sim guring menak dina tafsir Yasin buka kitab tafsir Yasin di mana hiji kampung, di mana hiji desa, di mana hiji kecamatan, di mana kabupaten, di mana provinsi, di mana negara, di mana negara. Hayang aman, subur, makmur, gemah, ripah, lohji, nawi, loba kabarokahan dijaga ku Allah tina ayeuna pancabahaya. Mangka biasakeun eta jalma lobakeun maca ayat suci Al-Qur'an terutama anu sok dibaca ku ahli surga punten penghuni surga ibu punten tara maca surah anu lain angin tiru surah anu sok dibaca ku ahli surga anu sok dibaca ku penghuni surga anu sok dibaca tilu surah lain surat 5 surah tilu surah hiji surah Yasin nuka dua surah Toha nuka tila surah Ar-Rahman sok dibaca tara tara deh jadi penghuni surga sok maca tilu surah hiji surah Yasin nuka dua surah Toha nuka tila surah Ar-Rahman bu lamun di hiji kampung di hiji desa kecamatan kabupaten provinsi negara hayang dijaga ku Allah tina pancabahaya tina balahi hayang subur makmur dijauhkeun tina kaayaanana ibu sagala rupa penyakit mangka eta naon ibu mangka eta ahli kampung ahli lemur biasakeun deres maca surah Yasin Toha jeung surah Ar-Rahman. Coba ulang bareng-bareng maca Yasin nepi ka beres oh angel tupan ibu mah teu cara kana TikTok TikTok mah teu angel 2 jam 3 jam oge Bismillahirrahmanirrahim Yasin lain Allah atuh teruskeun Yasin innaka laminal mursalin
baralik deui dibaca surah Yasin mah panas da meureunnan heuh. Panas beneran jadi balalik. Basah. Nu kadua surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Kalau dibaca Toha apuwejen. Pasti aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Syukur alhamdulillah. Pelebah Toha eta aya apud sagala naon Toha teh ibu salah satu ibu nami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakeun Toha sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan warurang kali urang dipasantrenkeun di dieu sing jadi ahli-ahli Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabab punten salah satu aset terbesar itu mempunyai anak anu soleh. Amin. Ibu, jadi kanu janten murang kali kulu sacara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ka Kangjeng Nabi Ismail. Kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim? Mata buduna mim ba'di. Rek ibadah kasa saya rek ibadah kasa sia sageus eueuh aing. Ya, rek ibadah kasa sia sageus eueuh aing. Sebab punten Ibu, da urang mah memang hirup di alam dunia komo pangkatna urang kaya anana jalmi anu boblokot ku dosa jalmi biasa urang mah sakadar ngajak mubalik sakadar ngajak ustad kiai anu ngawurukan sakadar ngajak terus anu ngabogaan masyarakat ustad kiai di kampung sakadar ngajak ka masyarakat antara ngawaro jeung teu ngawarona kembali Ibu ka Allah Subhanahu wa taala kembali kana aina dirina masing turun teu topek hidayah ka eta jalma. Sebab punten urang mah sakadar ngajak ulah si pangkat urang kaina Kang Kiai ulah si pangkat urang dalah pangkat seorang nabi seorang rasul ngajak kanu jadi keluargana teu iman maka Allah teu iman we teu ngawaro mah teu ngawaro we. Contoh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak ka pamana Abu Jahal Abu Lahab iman teu ka Allah. Terus ayeuna Ibu punten Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ngajak kanu janten ramana iman teu ka Allah. Terus Ibu punten aing ngaji serius kieu aing mah. Ibu Kangjeng Nabi Lut alaihi ngabogaan pamajikan iman teu ka Allah pamajikanana teu ngawaro mantakan teu saeutik tong aneh lamun aya pamajikan ustad kiai eueuh ajengan teu ngawaro ka salakina aya di dituna eta teh teuing pamajikan saha eta heuh. Bu terus ayeuna Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam ngajak kanu janten anakna nabi Kanan ngaranna iman teu ka Allah. Aya deui Ibu Siti Asyah teh solihah Ibu ahli surga Siti Asyah teh ahli surga solihah ngabogaan salaki Ibu buara gajul maka ngaku pangeran teu ucreuk saha Firaun. Jadi aya salakina kos Firaun aya eta mah teu ngawaro ngan nguseup eta mah nguseup nguseup teh teu naon ngan lohor sol asar sol maghrib sol isya sol subuh salat imam nguseup teu salat atuh teu maju-maju mah teu gejebur sok alhamdulillah ning tariis deui daratang deui tadi mah panas mun ku surah Yasin biar aing seuri atuan lain mah seuri aya henteu pan kejadian wah ngaji di Cibaliung Pandeglang Banten hempak itu jemaah ucung ngaji sajam setengah atuh batur mah sareuri aya jelema panghareupna neuleuh bae kana beungeut teh seri-seri kieu bae sia jelema teh kunaon ngaji sajam setengah teh seri-seri ngan ditanyakeun ku kula ka panitia cia teh kieu he panitia kula nanya ka dia aya jemaah tadi panghareupna kaula ngaji cia teh rame ih manehna mah teh seri-seri neuleuh bae kana beungeut cia teh kunaon eta jelema apa ijideun ka kula kiai tong suudon kitu kiai teh diwartosan eta jelema pangpayura anu diuk ningali kieun kiai eta jelema torek
Jadi eta teh sok sadari bisi tarorek. Bu keuntungan besar ngabogaan anak anu soleh ngan proses teu gampang, tidak segampang membalikan telapak tangan hayang boga anak anu soleh solihah teh. Da hitungan anak mah lain loba lain saeutik, ibu punten loba anak mah asal salol saeutik asal saloleh. Ibu mending keneh boga anak loba soleh mending keneh boga anak saeutik teh soleh. Atuh rek loba anu penting soleh saeutik oge soleh ngan awas lamun urang hayang boga anak anu soleh solihah contohan deui indung bapana belajar kudu belajar jadi naon orang tua anu soleh. Nitah ka budak ngaji urang na heula kudu dek ngaji, nitah ka budak salat urang na heula kudu dek salat, nitah ayeuna naon tidak maca Quran urang na heula kudu dek maca Quran, nitah nutupan aurat urang na heula kudu dek ayeuna naon nutupan aurat. Ieu mah ulah sampai kieu ka anak popolotot teh tidak salat tidak ngaji, aya mana ngaji dok nonton TV. Salat ngaji budak enak teh palalinter. Ayo mama ngaji salat teh ka enjeng, ayo emak ayo bapak teh salat. Inungna aya dalil, cek inungna aing mah kermen aing mah. Ya ieu cenah heueuh emak kermen aing bapak nangtung bapana hayang nyawa sia inung sia kermen tah aing mah Superman. Budak mati tah ngaji inungna mah nonton TV bapana nya kitu deui kana rutinan teu beuki mun disamper pangaosan alesan nyeri sampean teu cara kana dangdutan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corencang tiluan ge eujeung tihang. Benar urang na heula kiai teu mampu nyitak hayang jadi budak anu soleh teu mampu inung bapana di dieu aya pondok pesantren ibu pek seputaran ayeuna Tangerang Banten terutama provinsi Banten loba pasantren gudangna pasantren pek arasupkeun budak ka pasantren. Oh cenah kiai ayeuna mah teuing melang dia supkeun ka pasantren teh. Loba kajadian ning kayak eta mah oknum. Dan sabab setiap instansi oge aya pejabat aya oknum, kiai aya oknum, kabeh ge ibu di setiap instansi aya oknumna kayanana. Awasnya. Jadi budak teh mung malah santen bener teh Cak? Pek pala santenkeun budak urang mudah-mudahan sing salolih amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu. Terus. Pek budak asupkeun ka pasantren lamun tak kitu kiai kumaha kanu jadi anak kul sakadar ngomong mata kuluna mimba di rek ngadahar naon sia sanggeus eueuh aing meungpeung aing tu gedong sigrong mobil mewah duit bertumpuk-tumpuk mas berbungkal-bungkal bruk di jeruk bruk di pantong layah di tengah imah si ciemlang di kanang si ciemlong di kolong reaketon lubak dibuk laba-labokeun di luhur bakakak di hana bakeko aing sawah panglegana kebon panglegana deposito ratusan juta uang cash miliar rupiah sok sia sakola saluhur-luhurna sabab lamun teu sakola moal gableg ijazah lamun teu gableg ijazah hese ngalamar gawe lamun teu boga gawe moal boga gaji moal boga duit lamun teu boga duit moal nyatu. Orang tua seperti kitu buburu istighfar kayan tobat ka Allah Subhanahu wa taala nang sababna masalah milik rezeki geus ditakar moal tertukar geus dipasti ku Allah Subhanahu wa taala malah ketika dikandung 4 bulan ditiupkeun roh ku malaikat Allah geus dipasti pikeun anak urang milik rezeki bagja cilaka pati katu jodona tapi antara soleh jeung teu solehna hiji anak tergantung pendidikan nu jadi inung jeung bapana. Jempling ai serius mah euy. Mereka mana? Ma panas. Aduh aing euy. Kok diseling-seling ngaji teh nya.
terus Bu punten urang ngajurukeun anak nyeri teu Bu? Ngajurukeun anak nyeri? Maaf, nyeri karena disunatan. Nyeri karena disunatan. Survei membuktikan sim kuring disunatan kur sakali-kalina kapok nyeri teu hayang-hayang deui. Ai ibu ditanya, "Nyeri ibu ngajuru?" "Nyeri." "Nyeri ngalahirkeun?" "Nyeri." Ai ngomong nyeri-nyeri, ai tiap tahun kereuneuh deui. Nyeri. Tapi aya nu leuwih nyeri tini ngalahirkeun. Naon? Hiji anu nyeri tini ngalahirkeun, leuwih nyeri tini ngalahirkeun. Naon sa ibu? Disentak, dibentak ibu, dinyerikeun kudu jadi anak. Bener teu wa? Leuwih nyeri eta mah tini ngajurukeun, disentak dibentak kudu jadi anak. Seunkeun aya nama loba anak anu nyentak anu jadi indungna, bener teu? Loba anak anu nyentak anu jadi babana, leres teu? Naon hasil daripada budak pusaka disakolakeun wungkul teu dipasantrenkeun? Jempling deui. Silakan anak kita sekolahkan setinggi-tingginya, silakan. Lamun urang aya modal di SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi sampai punya titel sarjana, sarjono, S1, S2, 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 S channel, mambo, S beku. Loba sarjana beku teu bisa maca Quran acan. Silakan, tapi awas ilmu agama jangan sampai dikebelakangkan. Ilmu agama ulah sampai ditoler-toler. Naon sababna? Ilmu agamalah yang akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agamalah yang mengatur tata cara ilmu beribadah, tata cara ilmu bermuamalah. Bahkan wawuhna ka Allah, wawuhna ka baginda Rasulullah, nyaukana tata cara ilmu beribadah, tata cara ilmu bermuamalah, nyauna kana haram jeung halal, hak jeung batil. Itu karena belajarnya ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kias jeung ijmana ulama. Betul. Pala santrenkeun nya. Teu aya pasantren di dieu. Ya Allah bangga ku kaayaan Gusti nu agung. Ibu berenang eta ning buket nya. Geus menang buket balalik. Tuh aya keneh buketan di bawah tuh aya keneh tuh aya nya. Lanjut. Terus punten undung-undungan ku ilmu jembar ku pangar arti undung-undungan ku ilmu jembar ku pangarti penting dipake tahajud burang dipake duha salat sunat ribuan rakaat eta jelema teh sokat sedekahna ratusan juta umroh hajina bulak-balik. Tapi cilaka eta jelema teh cilaka bahkan surga teu narima ka eta jelema. Nutup pintu surgana Allah saha eta teh kiai? Akul waliden, hiji anak anu sok nganyarikeun kalau jadi indung jeung bapana. Sedengkeun aya nama loba terkadang anak beunghar indung dijadikeun babu, anak beunghar bapak dijadikeun kekeset. Jempling deui. Bu, hai manusia tuh panheuh, hormati ibumu yang melahirkan dan yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Roma Irama mah kitu pantungtungna teh kos paran setir. Dialah satu-satunya manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Betul? Kalau kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Kalau kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukanlah gunung terulung tungtung tempat kau memuja, bukan lautan releng teng teng. Eta keneh bener. Tempat kau meminta, tiada doa yang paling ampuh di dunia selain doa daripada ibumu jua.
doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Era aing. Bu, ibu, nyeri ngajulkeun teh ibu punten. Ari sirah budak jeung sirah bapana gede sirah saha? Hah? Ai sirah budak jeung sirah bapana gede saha? Eta orok kaluar coba 4 kilo. Aya 4 kilo aya? 3 kilo? 2 kilo setengah? Eta orok keluar 4 kilo 3 kilo. Aya anu asup 2 on. Mun teu percaya ta bapana porosotkeun calanana. Kieu keun baraon. Bu. Lanjut. Terus Ibu pek barudak palasantrenkeun salajengna sing balisa baca Al-Qur'an sebab urang bakal butuh ku bacaan baca ayat suci Al-Qur'an nu dibacakeun ku anak incu urang. Alhamdulillah berbahagialah bagi ibu-ibu yang punya anak dan cucu, ibu keturunan yang dimasukkan ke pesantren balisa baca Quran, balisa baca kitab, paham kana ilmu agama. Sabab teu diperlukeun dunia, teu diperlukeun kakasepan, kagelisanana, popularitas, jabatanana henteu ku urang ketika urang maot gajol batang deruban ku samping kebat yang hulu ngaren mawat karena urang bakal butuh ku doa-doa anak anu saloleh saloliha. Duka tiluna hiji tadi teh anu bakal diharap ku suruna Allah teh anu wajhun malihun raut wajah anu someah bear budi berakhlak teu angkuh henteu som. Nu kaduana lisana pasohah dipake maca ayat suci Al-Quran kan itu dipake zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna wa qalbun taqiyun, hati yang selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rek kerkayaan rame, kerkayaan sepi, kerkayaan ayeuna sedih, kerkayaan senang, kerkayaan beunghar, kerkayaan miskin, cumantel hatena ka Allah daek ngalaksanakeun naon anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Si eta mah keur miskin daek salat. Keur balangsak daek salat, keur beunghar daek salat. Teu cara ukur teu boga pun tahajud beuki duha beuki bari kieu teh. Ya Allah. Ku balangsak bae ya Allah. Boga salaki teh ya Allah. Paeh beuteut. Kayana meni hese batur mangus meuli gedong sigrong mobil mewah. Kayaan anak. Gusti ya Allah paparinan abdi kajembaran milik rezeki ya Allah jang bekal ibadah wadul geus beunghar mah eta duit dan dipake ibadah dipake dangdutan aya kitu aya takadung beri nyawer lah nyawer si goblok duit tadi dipake nyawer. Bu ibu uak teh pak hayang salaki hayang pabajikan urang bahagia hayang hatena senang hayang biasakeun pamajikan lamun hayang senang hatena biasakeun bawa jalan-jalan ka laut ka pantai atuh geura bungaheun bunga teh Bu ibu jalan-jalan di Bandung ku salaki ka pantai bunga teh kaduana biasakeun pamajikan teh ibu bapak biasakeun rekreasi ka taman-taman rekreasi ningali anu hijau-hijau bunga teh Bu. Terus ayeuna naon biasakeun pamajikan supaya senang hatena biasakeun ajakan balanja bunga teh Bu cek salakina ayo pilih yang mana tapi dicekel leungeunna ayo pilih yang mana bungahon ibu salakina teh pamajikan munyong jambadud sebab cenah eta diam itu emas jadi diamna pamajikan berarti hayang beli emas pamelikeun emas lanjut terus kekayaan beunghar kekayaan ayeuna naon kekayaan miskin kekayaan rame kekayaan sepi senang susah cumantel hatena ka Allah daek ngasanakeun naon anu diparentahkeun ku Allah ngajauhan anu dicegah ku Allah Subhanahu wa taala da memang surga teh dicawiskeun pikeun jalma nu daek takwa ka Allah Subhanahu al jannatu inda
nasional tahun 2002 hiji nasional pesertana pada pesertana ya 20 orang 18 nu datang atuh saingan lain bu surga tadi cawiskeun pikeun jalma nu rek takwa ka Allah Subhanahu wa taala naon eta tadi takwa imtithalu amrillah wajtinabun nawahi daek kalaksanakeun sakabeh nu perintahkeun ku Allah ngajauhan anu dicegah ku Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, amin. Nu terakhir anu yadun sahyun leungeun anu berehan leungeun anu gemar bersodako henteu koret di dia aya jelema beunghar koret aya nu hadir anu koret aya aya nyarane we kana temok da jelemana teh nyoban lobat nyarane kana temok teh lain hiji ibu sing berehan sing gemar bersoda pertanyaan kiai ari sodako anu gede di makom asnaf anu li khamsati asnafin anu biasa diijajahkeun ku salah sawias guru besar di Al Amin Abuya Al Amin Cicurug sodako nu paling gede ka saha kiai sodako nu paling gede ka ustad ka kiai ranking kedua sodako anu gede kaya anana ka inung ejeung bapak ari ece ari ibu ari bapak ai sodako ka kiai sok bagede-gede tara syukur mi syukur ada jawab syukur coba ari ibu amun asup ka mall ka Indomaret ka Alfamaret ngantongan duit 100.000 asal leutik asa gede detik ari ibu ngaji poe Minggu poe Senin Salasa Rabu Kamis Jumaah Sabtu ibu ngasupkeun duit kana kenceleng 5.000 asa gede asa leutik edan padahal sodako nu paling gede maka usaha kaki kiai mana kaki kiai nu ngawurukan urang anu ngawurukan urang da punten mubalik mah punten ibu mubalik mah relatif ngaji lah Al-Quran sayat 2 ayat hadis hiji 2 asal bisa ngolahna mubalik mah 2 jam betul anu tetepe anu hebat mah usaha kiai setempat da eueuh seorang mubalik dur naik kana panggung nerangkeun rukun salat di kaberes eueuh nerangkeun bab wudu bab anu sing kaberes eueuh tetapi nu ngawurukan urang setiap minggu na ustad kiai setempat eta eueuh sodako nu paling gede maka eta ieu mah paleutik-leutik leuheung 5.000 2.000 kelihatan wajah-wajah 2.000 ngalamun arek sodako ibu terutama anu nilaina gede bebeja heula ka salaki sabab sodako ibu haram nyumbang masjid haram nyumbang madrasah pesantren haram nyumbang jang anak yatim piatu haram nyumbang ka yanjang ulu dan jang rajaban haram lan pun tanpa izin salaki hasil duit daripada hasil usaha salaki bebeja heula ka salaki rek sodako isukan poe Minggu da urang teh loba duit 5 juta aya kitu aya eueuh da eueuh banget na eueuh bu si jadi ahli sodako amin sebab naon sangsina berat jelema beunghar tapi kor dihijikeun lagi jeung si kor lain jeung si koret jeung si korun kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi fahuwa qarnun sawa setiap jalma beunghar eta jalma teh bru di juru bur di pantong alayah di tengah imah si jamlang di kanang si jamlong li kolong reaketan reaketon lubak libuk lebal-lebaukeun di luhur bakakak di hanap bakekok tapi kor sok ngantep dulur tatangga kasusahan kalaparan parkir miskin bobor eta duit ditempelkeun ngabangun masjid madrasah pondok pesantren mati talim nyantun yatim beke muludan dipake rajaban korek eta jelema beunghar teh bahwa kornun sawa maka jelema beunghar koret seperti kitu pangkatna sarua jeung si korun bahkan kejaga ku Allah bakal hijikeun ge jeung si korun jembling we bu
masing balaleunghar bari berehan tong koret sobnawan jelema beunghar koret kayana haram asup kana surgana Allah samana pintu surga haram surga kaasupan ku jelema koret walau kana aliman sandajan pangkatna seorang alim sandajan pangkatna seorang ustad seorang kiai kaya kiai beunghar koret cilaka ustad beunghar koret cilaka wa min alamati saqawati bahilun sadidun walau kana aliman naudzubillah summa naudzu jalma rek mere ku harare se mun rek mere ke ku tatalangke jalma rek mere ku harare se mun rek mere ke mere pet jahe ucap jahe atau bantuan kita ayo 1 2 3 ucap jahe haruras kenggerong na geuningan ucap jahe korete madite munrek merege pahare hare jalma nu kitu kudu di teke ngeunaheun Bu hayang ngeunah salat hayang tah di dieu ibu di pasantren di dieu digugurah salat teh pan digugurahnya anak incu urang sok digugurah di syariatan digugurah pantranganana deui tas digugurah teh ulah ngadahar jengkol peuteuy kacang panjang danas bonteng atah nu berminyak-minyak seperti kompor sok leg-leg kompor geura sok aya urang balalik sok balalik Bu mudah-mudahan sing balaleunghar bari berehan amin terutama urang teu dibasihan kabeungharan ku Allah kaya anana ibu ai beunghar teu amanah mah ai beunghar teu bisa ngaturna mah kaya rek naon nu penting mah urang piparian ku Allah Subhanahu wa taala tuh ya ketika butuh aya walaupun sederhana tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala amin mudah-mudahan opat perkara tadi aya nanti di urang wajah somea lisan pasoha terus ayeuna naon hate nu takwa ka Allah gemar bersedekah amin mudah-mudahan aya dina diri urang anak incu keturunan orang amin ya Allah ya Rabbal alamin itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat mengandung keberkahan kapan kuda jalana kaparapatan hampura kula hampura bilbisi aya kabatan burung irian burung cenabasi cukup sekian dan terima kasih buat tomat buah peteuy tamat euy buah tomat buah campadak tamat dak baju jubah celana cut bray ibu-ibu yang cantik-cantik you done goodbye dadah wa barik wa sallim amin وبارك وسلم امين وبارك وسلم امين اللهم اختم لنا بالايمان واختم لنا بالاسلام واختم لنا بحسن الخاتمه اللهم ثبتنا بالايمان وثبتنا بالاسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفه في دار الدنيا ودار الاخره الهي يا الهي رحمه قبل الممات الهي يا الهي رحمه عند الممات الهي يا الهي رحمه بعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا الله يا رب العالمين khudma sobata makadara billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh